Unjuk. Ulah. Besok ke Ciatel teh, Unjuk. Iya ka Ciatel. Pak Anies besok jam 8 ke Garut ke Ciatel. Ya. Urang kadar itu ngabring. Mobil kolbak terus disadiakeun. Alhamdulillah. Oding eta teh mobil kolbak teh urang-urang udunan ieu teh udunan. Lain ti Pak Anies lain. Keur di ditu bakal urang teh marekel. Marekel geus boga tuh 20.000. Tuh. Bisi pajarkeun dibagi beuneu teh. Makal sorangan mana duitna mana keur isuk. Wah, tinggal teh di ditu ieu. Jauh. Dek makal sabaraha isuk Mang Ding? 230. 230 lah dah. Iya, udah di mana? Tanah Karung. Tuh ya Pak Anies sungkul kabeh tuh itu tuh. Itu kabeh tuh Pak Anies kabeh di dieu teh. Oh. Ieu jamaah remako teh ieu ahli pengawasan teh. Nah, santri remako ieu. Tah ieu lurah santrina. Lurah santrina ieu. Asin teh santri remako. Sakadap deui di dia kamari Rajaban Mang Jojo sambutan sebagai lurah santri. Alhamdulillah. Alhamdulillah pisadayana ge diserikeun. Kumaha teh nyambung obrolan. Eta bako dek dibekal isuk keur kampanye. Ya bener insyaallah maka bako we da. Bako mah dina santri remako ieu geus disadiakeun mobil kolbak kisaranna aya lah. Cukup ka jeung itu tuh. Itu teh santri kumpul santri remako tuh bakal kada ditu menurutnya. Ngiluan. Ya upami itu pamung pademelan, paminten. Insyaallah. Bisi balikna sore makal sanggup timalnya ngalah daun ayeuna dinya nya. Sanggup. Orangnya boleh kaya ka pendukung setia Pak Anies. Eta Amiftah di Amiftah insyaallah Amiftah eta sebagai eta nana lah. Pendukung setia. Nama isuk jam 8. Jam 8 atau ini setengah 8 gitu. Pak Anies besok ke Garut jam 8. Jamnya pokoknya mah kita berangkat di dia kisaran jam genep tengah siap-siap pokoknya mah lah. Jam genep tengah siap-siap. Abdi mah nyaga boga budak mau dibawa isuk jesin ka lempet pasti penuh. Bakal loba. Tadi mah hayang mah budak sambil meuli duren. Ulah mau budak ah. Malah. Duren lain beja ding di jalan-jalan global mah. Bawangan mahal kene. Jeung naon eta deungeuna? Unjuk. Asin. Padanya. Jangan makan, Cak. Sok Gehu. Asin. Tahu. Bisa kadang yang kurang jamu. Asin. Lauk mah heueuh. Lauk-laukna tuh. Udah kan ding dud. Dah. Mending. Jadi besok teh dek makal sabaraha Mending 30.000. Apa lagi 30 aja. 30.000 nya. Ya kan dia ninggalkan kamera Mending. Iya, siap. 30.000. Ke kampanye Pak Anies nya. Iya. Pokoknya mah rudunan urang mah da. Iya, siap. Anu ngadukung Pak Anies mah da tanpa Pak Amri ikhlasnya. Ikhlas ya. Pokoknya besok urang ramekeun lokasina di Garut Ciatel Pak Anies bade sumping Mang Oding. Iya. Urang kadar itu ngabringnya. Ya, selamat datang sama Pak Anies besok ah. Selamat datang besok. Iya. Kabeh santri-santri iya. Urang kadar itu urang angkut kadar itu lah. Dari Pak Anies Mang Agus. Iya, dari Pak Anies itu ya. Ceritanya tuh. Kumaha eta naon ada anak ibarat kieu ulah tepo debat lah. Debat. Kumaha ta debatna ta? Kembali itu debatnya kan memang. Mana anu paling gede penteun cek Mang Agus? Celah dia kembali mah. Masalah Ganjar oge eleh. Prabowo teh kalah biro kadinya deh. Jadi ranking hiji mah Pak Anies sebenarnya. Lamun dilik-ilik teh jadi debat teh. Isuk Pak Anies teh dek ka dieu ka Garut. Ka Ciatel. Mang Agus mun keur jagjag bisa dek ngilu hayu.
Mang Agus kisi gana kurang sehatnya. Tadi tuh ke mana? Ke Ciatel Garut. Isuk. Cek ayo di dia mah teh kita teh kieu euy. Mau sebutkan urang mah cek kira aya ka almarhum kan haji hadir. Heeh. Kira ceker teh bingung saja. Nah, ada mana? Mungkin pernah jalan udah ieu teh jeung ieu nya. Heeh. Teu aya hate mah geus dah ka lurah aya ta ngan di bawah nyolok ka haji hadir. Haji hadir teh pas mungkin sepuluh. Ayeuna teh lurah keneh Haji Hadir. Almarhum. Oh, almarhum. Oh, baheula eta mah. Lama memang iya di lurah ieu. Heeh. Yang usah kasah. Lebak. Ya, maju cekeun kasih. Saha we cekeun tu balegeun. Ieu bener masalah dunia akhirat sok sing jadi cek di mah kitu we. Jadi kieu mah geus milih pamimpin teh eta teh urus lain naon hilangkeun sangkaan bahwa milih pemimpin lain urusan agama. Milih pemimpin teh urusan agama. Da siasah politik itu diatur dina agama. Aya 5 puru fikih teh. Hiji ibadah fikih teh ngatur nya anu nomor kedua muamalah, anu nomor katilu munakahat, anu nomor kaopat jinayat, anu nomor kalima siasah fikih. Siasah politik teh diatur ku Islam. Urang milih pemimpin teh kudu nu kumaha, tempo syarat-syaratna. Urang patuh ka pamimpin teh kudu kumaha, tanpa prosedurna cek dina fikih da urang mah jalma Islam. Itu Mang Gus. Itu memang enggak benar sebetulnya tak Heeh. masa